Siap otot. Siap. Agok atuh hanca kumaha teh dunungan ka dieu. Wah, mah tadi udah yakin ka dieu dia teh. Sieun dunungan kumaha ka dieu ya. Wah, ayo. Sampai udah ngopi heula. Yuk. Wah, mah tadi dia dengan we tim. Sih. Yang mana sampai Susum balik itu udah nggak sebulit ya. kuduna balik kuduna mah ya teh. Ngan dunungan sih mah kudu ngapurit ka digawe teh gini. Teu ngarasakeun lah. Bina-bina teh. Dengan sangu jeung naon ya keneh. Geus bea terus turun sangu. Terus saya dahar deg jeung naon eta. Kitu weh. Useup laukna hayang nyaho. Ah, mung sih. Iya, mung mau mah ka dieu deui mah. Mung urang sieun dicarekan urang mung. Ayo urang useup. Useup na aya. Dinya. Ayo buru. Ieu kumaha amak aing. Ayo. Keur belok na. Kambing. Apa lauknya tuh pae biji tuh. Mata kudu diuseup teh ge. Itulah. Masih lamun dunungan ka dieu. Nyantai kieu bari ngamusik ngarokok ngopi mantap da di kebon oge atuh aduh boga dua nu digadad marusingkeun kamari si sengkos pengkoyangan ku selang salah paham deh sengkos teh nu hiji si kaceng yang tadi panginyokeun kopi asa ngajajah pisan marusingkeun pisan malalonyeng hayang neueuh tiga dageunana di kebon kumaha nya bareres gitu cing aya tiga dageunana si kehet teh lu kamaraha kareueun si kehet aduh tiga dageun menang sakit gawe naon sebelum kamaraha si kehet teh kareueun curiga aing di palongnya si kehet teh keun si adu teang ku aing urang di dieu si ontah teh nya cek aing age di dari ieu sebelah Laukna ge eueuhan Tuh. Lauknya gede tuh. Urang hayang modal heula nya. Cip yang dilatih tapi ngajar dog geus rek nyangut. Sok ngaganggu pisan. Siap otot. Siap. Goblok sih. Jangan digawe. Goyangan siap. Bukan dunungan deh.